mah dibekulan kerupuk tungkul kok emak. Sareng teh nenengnya ka bumi ibi uih ngaos. Aing mah ningali nelesan cai ini supaya san mandi mang euy, ini harerang ieu mang. Matu ek mandi mah ku aing diantar hari nya mah ek mandi ji. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mamna bade di mana? Kayak di tuh di tonggo di saung Mang Ajo ame balaresi. Satu di kokon tos lapar. Ayo ya. Om di situ di saung Mang Ajo di belah ditu. Ya di. Usen kieu nya saung Mang Ajo. Oh nyai matak uang mam di dieu we. Tidak, abi mah dibekulan kerupuk tungkul kok emak. Atuh sakitu ge aya mamen. Sangu mah mamoy jeung ibi di dieu sasarengan. Teh neneng jam sabaraha uwi sakolana? Si teh neneng mah sok atos asar uihna. Bade ngendong deui moal diteun bibi. Di, tapi pada wawartos heula ka emak. Ya ame teu nyeusulan wawartos heula ka emak. Engke uwi ngaos langsung ka bumi ibi. Engke sareng-sareng teh nenengnya ka bumi ibi uih ngaos.
Mang, rek nempo sawah mana ayeuna Mang euy? Kabelah hilir ya, kabelah itu panas ku anu di dieu mah paculaneun. Nama tuh kalangit kurit ya orang jan mandi can naon Mang. Oh iya, kemarin ngajak diuk di dia tadi. Ya betul, ya rek tadi itu yuk. Oh iya betul ya. Mang, iya saung dilelebar kieu Mang padahal mau mean deui Mang. Ah, atuh cin aing can kabarorong ngobrol-ngobrol ngomean saung paneta sawah ge paculeun tuh di dieu cin. Mang, mau tinggal aya di dieu lah Mang naragog heula, Mang leureum. Ari sia kakarek ge cengkat geus ngajak nagog di wae ngajak reureuh sekolah sia. Yen ari si kawi ka mana euy aing teu neuleun-neuleun poe ieu mah. Nah, penting teh ngomong ka urang menerkeun balong cenah Mang nu ninina ti suka oge. Sinarieun cikehe daya kadaeknya tara-tara biasana oge mumul lamun dititah ku ninina teh. Nah, udah ngadak-ngadak daekan Mang, ting kunaon aya kahayang meureun jigana makan ninina. Tuh, Mang euy nempo alam nih, sakitu endahna Mang euy, naik manjang gitu Mang alam ieu endah kieu teh Mang. Ya cin, sebenarnya mah nu ngaruksak alam mah manusia, sebenarnya mah daya alam mah teu nanaon, kan pedah diruksak ku manusia jadi ruksak. Diruksak ku manusia kumaha ari Amang? Ya contohna wakil we nu leutik. Cin, maneh ini ka leuweung ka ditu ka kebon aya tangkal sagede leungeun ieu dicecelek di kadek ku maneh. Golerkeun we diculkeun diarahan teu dijieun suruhan teu tah eta nu kitu nu ngaranna ngaruksak alam teh. Lain berarti Mang kolot baheula mah nya teh sagawayang barang ala di leuweung teh nya. Namun kolot baheula sagawayah cin asal ngalah naon wae tah moal saendah ayeuna sigana meureun leuweungna kitu cin. Tah tinggal itu warungan sakitu ngaguludugna eta cai tah. Eta ente saking ku endahna alam eta teh henteu diganggu baheula ku kolot teh eta. Jadi caina masih kene alus sumberna. Berarti Mang sumber cai nyusu teh tina tatangkalan meureun tina akar meureun nya. Heuh atuh teh. Sok ayeuna tangkal kain nu baradag, tangkal awi nu ari laloba. Eueuh we dituaran, caina saat cin. Lain berarti nya Mang kolot baheula mah sok aya paribasa arek ninggalan incu cenah berarti ieu we meureun nya Mang ditinggal kolot teh alam teh anu endah kieu ya. Oh kan ieu kieu teh ditinggal kolot baheula matak kieu oge ya. Ah iya alam teh anu diwariskeun ku kolot urang ka ruhun urang baheula cin. Cenah mah cuang kabar itu nam uang nempo sawah nu di ditu tuh uang bari engke tuluy balik. Oh iya Pak Mang ya. Sok ayeuna gerak Mam jeung Ibi. Mohon Bi. Ari mah kokom atuh beres panen eta can. Bi, tapi dari poe di sawah. Atuh kokom teman-tuan emak karunya. Ada pisan Bi. Da karungna ageng. Aados tos angkat deui. Entos di kamari ge nyai pan adut mah seueur
nu tutut bi. nya da aduk dia mau lami nggeuskeun hungkul. Hari mimiti poe isuk mana nya teu? Urang mah geus sabaraha poe ge nya saya mang kumaha kitu? Kira mimitian mana euy macul dina urang ngagalenggan isuk mah. Mang urang mau batur masuk haroreamsan mang cara menang hanca urang mah. Kewe atulah. Nungguan si kawing geus beres teh ninina tuh mang. Alhamdulillah meureun atuh bang ngadaguan si kowe heula mah. Geus we atuh kumaha ku sorangan hanca heula. Tuh nya mang lah kumaha isuk we tuh engke. Aing mang ngalin leusan cai ini sakayang san mandi mang euy, ini harerang dieu mang. Matuh ek mandi mah ku aing dianteur ari nya mah ek mandi ji. Tah heuh kae sorangan mah mang. Lah di dieu. Ya tadi mana tadi mende karek salengkah dua lengkah lumpang geus ngajak diuk deui. Mang, malah sampo tuh mang di kebun mamang tuh keur penting orang ngaboyor yang belum sampo. Panca pada KB geus dibakat ku ieu mana di ala tuh. Tinggal ka imah we engke hayang sampo mah tuh tinggal mawa di imah. Mangke tanah saing ka imah, eueuh sama dari ku si ibi teh eueuh. Aya sampun mah gampang di imah loba, di imah mah tinggal ngalah deket imah tuh setena lecena. Aya ngareunah ieu bapange mang duh. Coba di tukangan aya walungan mana di iskieu mang. Dengan aku mah sia mah bebel kare tinggal diuk teh nyaho nyieuna teh nyaho ngiuhana. Kadar oge mane mah tinggal gek we diuknya ngareunah. Amang mah ka aing mane sok nyeceleh kana naon teh. Aing waleh nyecel karena segala ge pan sia mangantong hayang tinggalkeun hungkul unggal oge kitu. Nam-nam lah hong balik geus burit tah. Cing heula tuh mang nih teu kaopsan keur ngareunah kieu ye keur cicing keur neui salah kana si kedong. Ah nya neulekeun alam teh nu sakiayatana matak betahnya, mane neulekeun ge oge. Mang alhamdulillah kalau urang teh ngawaris alam masih kena arendah kieu mang duh.